Mama Bakri jeung baheula ngarokok wali. Buya Cidahu ngarokok wali. Kuari Habib Lutfi bisa hiber ke Mekah nya ngarokok bae teu eureun-eureun. Ja itu nu teu ngarokok teh jadi naon. Nah aing deuk ngarokok deh bahkan aing jualan rokok lah. Di negara urang undang-undang Al-Quran diterapkan komohad, kemudian urang hirup teh pernah mabok, urang hirup pernah zina, bahkan pernah menganiaya. Cek urang teh Gusti andai kata di negara ieu ditegakkeun hukum Al-Quran abdi dek lapor kajen ngeri di dunia daripada disiksa di akhirat. Kulantaran di dunia kuari teu dilaksanakeun cukup ulah aya nu nyaho Gusti ieu abdi mah sang Gusti bae. Mulai detik ieu moal mabok deui abdi boro-boro keur teu boga abalayah loba teu hayang, boro-boro meuli dibawakeun ku babaturan dieu sasabaraha sloki teu hayang abdi geus eureun eta beneran berarti aya nu eureun mabok sebab teu boga duit lain eureun. Tobat teu boga duit lain tobat, tobat lantaran gering lain tobat, lain tobat teh kos kitu mah. Maji keur ieu mah pan ngarokok kuari mah teh geus tobat cek teh rokok makruh bae mah pokona nu haram nu makruh geus deuk ditinggalkeun geus menuju ilahi ngomong asana seubeuh tak kadenge ku urang. Bener ngaji geus teu ngarokok geus sabaraha tahun ngaji? 3 tahun geus teu ngarokok. Alhamdulillah awak sehat. Mimiti teu ngarokokna kumaha ngaji emang tobat beneran gara-garana si kagoda ka dokter cek teh. Aju cek dokter boga penyakit asma. Lamun diteruskeun ngarokok ieu bakalna bahaya. Mantak cek dokter asma atuh eureun-eureun bae. Nurut ka dokter teh nurut ka Allah. Paro-paro. Saparo ka Allah, saparo ka dokter. Udah naon anda begitu. Mani bae jelema. Cak lulur mani bae. Udah ada orang sebab lain nurut perintah Allah, nurut ka dokter. Ieu lain deui nurut ka dokter jeung nurut ka Allah lain. Haji. Kok ieu eureun ngarokok? Geus, Pak Haji mah geus eureun ngarokok. Maksudna mimiti eureun ngarokok da kudu eureun bae, perintah ku Allah. Emang wau ka Allah ulah loba omong sih, soekeun sak wae. Aing geus eureun bae. Boro-boro nu haram nu makruh geus. Tadi teh sugan perintah dokter, mah dokter anak aing dokter, incu aing dokter teu ngadengeng mah ka dokter. Teu hayang mah ngadeng ka dokter makhluk teh kos kitu. Jajana teu ngarokok ge paeh. Nu ngarokok paeh, nu teu ngarokok paeh. Jadi tegep kieu mah. Weh tuh aing teh geus ngaji hiapan kuari mah. Wahara ya. Jadi kuari mah aing mah teu ngadenge dokter tapi ngadenge instruksi Allah nu nu diinstruksikeun ku Kangjeng melalui ulama. Cak ulama ulah bae. Beres. Kudu ganjaranna gede. Cak nu saurang deui. Maji ngarokok pan Abuya Cidahu nya mah datang ka maot ngarokok bae. Nya eta hebatannya jeung Mang Haji. Ulah bomong sia. Ieu urusanna da eureun ngarokok, urusan kahebatan mah teu jauh atuh urusanna teh apa bagian Allah. Panjana ngarokok bae jadi hebat, aing ge teu kaharti cek kieu teh. Apa aing ngarokok deui gitu. Aya pingplan teh jelema. Pingplan heuh ya, Mama Bakri jeung baheula ngarokok wali. Buya Cidahu ngarokok wali. Kuari Habib Lutfi bisa hiber ke Mekah nya ngarokok bae teu eureun-eureun. Ja itu nu teu ngarokok teh jadi naon. Nah aing deuk ngarokok deh bahkan aing jualan rokok lah. Coba urusan kos gitu langsung jadikan masalah. Urusan aya naon gitu ngaranna alasan tertentu. Ketika makruh bae. Ketika seorang kiai ngarokok, nah perlu dipertanyakan aya naon ieu kiai kok ngarokok. Padahal mah nyana nyaho bahwa hukumna makruh. Tah, teu meunang kiai. Kan hukumna makruh si kiai ngarokok bae. Takol sia ku aing. Mere henteu, Pak. Kritik we do aya. Atuh boga alasan.
satungtung boga alasan dirina ka Allah urusan dirina. Ai urang mah kan urusan ngeunah urang mah. Bangsa jelema leuwur mah boga pertanggungjawaban terhadap Allah. Tumatak ngarokok, ye abu ya betul penting ngarokok jam 1 jam 2 nya eureun nyurah ngarokok heula set. Kula kan ngaji malam salah sakitu ngarokok kayak ngomong kayak di pareumah. Ki mama prawira nya mah tu pan dongeng abah teh keur ngaji ge pan ngarokok tut. Malah mah atuh haju nundutan rokok da ka samping ban ngadinya. Apa pada hebatnya ada itu. Boga alasan tersendiri garokok teh ya. Ulah macem-macem. Ye, lu badak muih ngaharamkeun ngarokok. Boh, ditangtangan ku kiai atuh. Sembarangan bae. Emang aya hukumna kumaha? Ulah nyaritakeun hukum. Ulah nyaritakeun hukum ulana. Geus kumaha atuh teh nyaritakeun hukum? Anak aing loba bakolna. Lamun diharamkeun kan bahaya. Amal kabeli mobil anak aing. Pancen jadi kes gitu urusan kos gitulah. Karikaturna tinggal ku urang di pikiran. Nah, ieu carita bahwa tobat sing nyaan. Dek aya dek sakali eureun. Eureun ulah karena penyakit. Eureun ulah karena makhluk. Hiji bae perintah Allah. Titik. Geus beres. Tak urang teh kadang-kadang pohoan ka perintah Allah. Aing mah nu mantek eureun ge ngadahar daging teh ieu, awak darah tinggi teu meunang ganjaran. Aing mah nu mantek eureun ngadahar daok asin ieu darah tinggi kolesterol teu meunang ganjaran. Tapan teu, tapak lain ganjaran teu meunang. Tapi kudu kieu bae, aing mah daging geus henteu. Lauk asin geus henteu. Mun kunaon bisa kuat amat? Atuh teu boga duit aing. Oh, lebih parah tah kos gitu mah. Henteu ieu mah aing rek ditapakeun ku Gusti. Kumaha mun kieu cenah mun sakamarian? Kumaha? Cek dokter memang daging teh ulah jang di sakamarian dokter ngalarang geus ditapakeun ka Gusti Allah. Awal mah teu naon awal. Ngan engke geser setik geserkeun supaya jadi perintah Allah. Tuh, ketika geus datang ka perintah Allah, geus datang ka perintah Allah. Urang darah tinggi ngadahar daging moal aya masalah. Urang kan sugesti. Awak urang mantak aing mung asal ngadahar daging gering, asal ngadahar garing gering. Urang sugesti sebab nu diurusan ku urang awak. Ketika nu diurusan roh ku urang, padahal urang terjangkit penyakit darah tinggi teu meunang ngadahar daging. Wari urusanna roh bae. Geus mantep rohna ka Gusti Allah. Geus teu percaya ka urusan-urusan kos kitu. Wari urang ngadahar daging. Jadina jadi obat. Soger lagi. Geus bari mah lamun darah tinggi, dahar daging. Jadi obat mal kebal ge. Mal kebal aja innalillahi. Masalahna sugesti mah. Tah ieu urang sugesti teh eta kepercayaan jeung kecenderungan hati. Urang urusan awak pasti ka awak pikiran. Urang urusan urang kieu bae, urang sugesti mah kieu ye. Urusanana urang borangan ye, sugesti ngaranna ye. Sugesti urang borangan sieun ka jurig. Sugesti kan asal kanu poek asana aya. Sugesti kan? Dekat masjid ih asana aya. Tuh kan dekat cai asana kajin ku koma ge aya. Trek bae aya sora. Misalna ye aya sora naon kitu cucurut tilu truk tah bener. Cak aing ge aya, bener aya. Tuh, haju bae ngembang. Eta mah aing keur peuting kunaon? Masyaallah mun kurang-kurang nama. Emang kunaon? Eta lawang ge ketrok-ketrok pugu di luhur. Lawang pacar aya nu ketrokan tolol teh coba. Ngembang eta ngaranna sugesti karena nyana borangan. Namun diberanikeun mah malah. Di mana anu paeh ku jurig? Moal geus aing mah. Beranikeun. Beuting keluar poek ge keluar bae. Kege paeh mah ge pocong paeh. Selesai. Wassalam guys. Hese sugesti mah. Urang urusan awak. Urang boga babaturan dokter ka dokter bae. Udah jangan ini karena ini akibatnya, jangan ini karena akibatnya ini. Ya ini terus urang teh kebal. Diulinkeun ku dokter. Gak ada obat ge jangan obat ini dulu. Ini
tensinya terlalu tinggi, yang ini dulu yang agak rendah ini diatur sedemikian rupa. Dokter nu mere obat lagi modar. Beres. Kutuan percaya tinggal dokter. Tak eta kan sugesti. Lalaunan picin. Supaya Allah.